nu pertama ummaka, nu kadua abaka, nu katilu ukhtaka, nu kaopat akoka, nu kalima adna summa adna. Eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur, indung urang heula ai deuk mere mah. Ulah wa ka batur mah heula, mak. Ulan, naon nu dibutuhkeun ku mah? Maksud sia naon ieu? Ulah boga duit di 10 juta deuk beberean ka mah kieu malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah. Cak mah aing teh sia ieu nu edan. Oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000 aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna mahi ka naon 20.000 tah eta urang ceplak teh ku situ tolol tah kudu damel lain kitu mah ieu teh boga duit 10 juta kula lantaran kula hayang birrul walidain ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi yadul ulya al mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cek Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhoka summa adnaka summa adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu deuk beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo geura hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah emak ieu hayang sabara duit hayang dibelikeun naon mama yang beli mobil mah kurang atuh mah beli mobil entah di mana tuh beli mobil isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah geus atuh nuhun bu anak aing pohara amat nuhun jasa sebenarnya mah aing teu butuh naon ku bager-bager teuing geus boga anak hadena dipasantrenkeun baheula mun disakolahkeun macan puguh ieu budak kos kitu ieu mah berkat ku masantren we baradan budak nuhun aya tadi cepat nu mere kitu ya maka emak bagi nanya ma aya anak nu kitu tah arah mati balik Waalaikumsalam ma aya keneh duit dibalik ku ari lu kudu ka emak enahan emak dicok-cokokan deui pan geus kamari kurang keneh mah nomor kedua abah urang inget ka abah kula mah almarhum ngeunahkeun ka abah mah babari dek lebaran ka abah mah babari jasa pak ulah ayo milu jeung kula ka toko dek mah hayu disalin ku kula diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing hayang ka mana tuh anu ngemper bae henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledat urang lembur bapan gitu ayo tuh ganu ngemper ayo milih naon paling jago cak almarhum abah milihna baju hideung celana hideung geus abah mah saking geus alhamdulillah kopiah bah kopiah nu hideung sendal bah sendal hideung barang dipake teh percis kos juri gieu babari kan tuh ka abah mah beres balik 5 poe deui kan ka puasa 2 poe deui ka puasa datang waalaikumsalam bah baju teh geus dipake can tong jeung lebaran ai gabah ya keneh bah gabah di mana di leuit teh aya keneh atuh aya gabah pukul jualnya jangan tuh jangan bulan puasa bah ya baju geus dibelikeun abah mah calang geus belikeun lah gabah dijual bae kukulannya atuh kumaha sia bae geus mah pager jasa dijual taton kabeh geus tuh beuh anak aing meulikeun bager jasa baju hideung celana hideung geus deui bageurna ai biasa gabah ka mana dijual punya ada saton eta si nu edan bapana teh anakna coba yo tuh ngeunakeun ka bapa teh kos kitu urang mah bisa da kos kitu teh mah ojol leuwih teuing da mah tah ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe sebab dulur awewe mah
kadang-kadang ditoler-toler pan kusalakina kurang dibere kusalakina urang boga milik lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tirelakeun kakarak dulur lalaki kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak kabatur zawil kurba silaturahim melalui beberean belah dihina urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga dulur urang ngabutuhkeun tanaga emak urang heula bapak urang kakarak kadulur kakarak nu sejen wawasan emak urang butuh penerangan wawasan ka emak heula ka bapak heula ka dulur awe ka dulur kakara kanu sejen urang nuturkeun Kangjeng Nabi marapi ieu mah jauh dek dikiriman hese dan lain sebagainya atau urang teu boga cukup baik alamatul hayat nyieun surat mun kuari mah meureunnan SMS teu boga HP na ge aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keur ada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieu lah silaturahmi antas silaturahim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan nu milu ka jero kubur iwal ti amal yatba'ul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageumna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimin ulama para asatidz para tokoh masyarakat wabil khusus hadir di tengah-tengah urang Kiai Haji Subandi Tipanggang jelema kuat jelema gagah lantaran dipanggang teu tutung urang doakeun mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kuat ku Gusti Allah dinaranagan nanjeurkeun agama Allah oge sebagai pendamping Ki Subandi ialah Kiai Haji Amir. Alhamdulillah nyana sanajan letik nyandung kurang doakeun kakara kedua mudah-mudahan bisa jadi opat abeh perangna mantep Sohibul Bait yane keluarga duka di almarhum Mang Atta Mang Karta no alhamdulillah setiap minggu anjeunna selalu aktif di Cilongok kemudian
kemudian dipundhut ku Gusti Allah kalayan gampang nu simkuring ngarasa prihatin hartina prihatin kalengitan biasana sabada ngaji mingguan dahar mantes dahar kula istirahat osok dipencetan kunyana ngan kula sok hees nyanya dia milu hees malah kadang-kadang gelaannya hees gitulah mangkarta mengenang masa hirupna anu istimewa kahirupanana lantaran nya nama jelema bodoh jelema susah tapi nemah ku kabodohan jeung kasusahanana tapi wauhna jeung para kiai di Cibuntu kiai ahli Allah kiai Armin nya nama wauh Ki Astari nya wauh sekitar kiai-kiai nu dianggap ahli-ahli Allah nyana wau jeung abah kula almarhum nyana akrab nu mantak akrab jelemana nyana mah daek ngurutan eta tanu nyeun akrab urang teu hayang jadi urutan bae jadi benineng jadi eueuh hijinya nada ngarasa kalengitan mun bisa ojol mata jeung nu dibawa kukula Haji Pendi Panayata ojol bisa sebab janda mah dibawa ge eueuh mangpaatna yang teu bisa ojol para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu malam ke-40 nyana hadir di tengah-tengah urang sakumaha nu dijelaskeun ku guru urang dipuat dina hadis Kangjeng Nabi hadis Kangjeng Nabi muat diuraykeun ku guru-guru urang bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohna langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ka langit kahiji kadua katilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang neuleuh jasadna nu keur berbaring nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung ditenden di luhur boe diwedakan terus di naonan karangarana di kapasan neuleuh dibungkuslah make boe kahiji kadua roh turun kadija dilipetkeun aya didinya roh didinya dibawalah ke kuburan sabada disolatin nyahueun nyana saha imamna lobaan jeung saeutikna bawa ke kuburan diazanan diasupkeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina ditempelkeun ka taneuh lantaran asalna tina taneuh babalik deui kana taneuh teu nu kasep teu nu geulis teu nu sugih teu nu susah artis atawa orang kampung dibuka ieuna ditempelkeun deui kana taneuh mentek rugi jasa orang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipakai sombong lantaran isuk pagetoma seperti kitu teu saha tutupan make kayu atau awi langsung korolak beres ditincal
saha pamajikan anu sangat dicintai ku urang waktu maot salakina miceun mungeun salakina ge bobarengan duaan. Andai kata ya dua panganten majikan anak maot jam 12 peting haju bebeja kami tohana ditingali ujah si neng yang maot kieu bayaeun malah emak jeung abah deka kamar adi sia ka kamar ieu bawa di kamar ku sia duaan bae cengnya jasa laki sia ieu salakina dikunci ku mama di luar ku abah di luar sia duaan di jero kamar besidik sosonoan terakhir los cak salakina ke heula mah kula mau mendingan jeung emak bae tuh daripada jeung babajikan mungkin sakumaha bogona jeung sakumaha cintana boro-boro kita milu ka kuburan duaan di kamar embung yana geus sieun nu matak sieun lantaran beda jeung keur hirup bade toel-noel deui ditangkep deui kuari ditoel ngabaged ditangkep ngabaged nu matak sieun urang tah kanu maot teh sieun lantaran beda teu bisa diajak seuri kamari mah urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh urang pegal dipencetan ku nyana henteu pegal ieu nu ieu dipencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkep cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi peuting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah dirinya lantaran teu akur ai kudu nyana seuserian mata ketika geus berbeda kitulah jelema jeung jelema bakal sieun nomor kahiji. Nomor kedua ketika jelema berbeda pikiran teh lantaran nyana teh luhur teuing teu katampung di dieu stres mancing di hareupeun ieu mah beunang cek senda jepit oh berarti berbeda ya teu puguh teu karuh seuri sorangan bae teu puguh teu karuh manehanana kadang-kadang leumpah teu make baju teu make calana ge wani ya ieu berbeda ya berarti kadang-kadang mawa golok urang sieun kajeun kumaha gagahna urang kajeun teuing kumaha gagahna jawara neuleuh nu model kitu tetep bae sieun awas urang beda pikiran jeung urang awas antepkeun teh mah keuna sorangan kumaha nyana bae lantaran beda pikiran urang sieun tetap amankeun. Nomor katilu berbeda pikiran teh kulantaran luhur jasa pangkat. Nyana teh diangkat jadi sholihin ku Gusti Allah. Nyana teh diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Jelema bakal sieun lantaran beda jeung halayak rame. Ketika aya caleg datang mere duit nyana mah embungeun, kos urang dia persis kan? Tah, berbeda ya Pak ya. Ketika diajakan di partai, dunia aing mah dunia akhirat. Sia mandek berpater jung ka ditu sadaek sia. Diajak berorganisasi ke heula aing mah, pikiran aing mah ka akhirat. Diajakan nyieun yayasan embung aing mah akhirat aing mah. Selalu bae geus ka akhirat, berbeda pikiran jeung harayak rame. Jelema sieun. Sieun. Mantap ka Amir sieun ge beda. Tak ka Amir ka Ustaz Amir jelema sieun. Komo papajikanna sieun naon geus. Terus ditakol lain cenah punyana. Sieun teh lain sieun ku galakna, beda pikiran. Lamun urang biasa bae bawa aya ka sieun.
Urang jadi kiai, batur disogok, urang disogok. Oh, akur jeung urang. Tatanggana ngridit, nyana ngridit, malah leuwih gede tatanggana mamio nyana mah apansa, beuki barah ieu mah. Kiai nama, tapi kabatur ngaulah-ulah resep dunia, nyana boga sorum. Belum tak kiainya. Kiai belum tak. Coba ngacung mana kiainya. Kulantaran akur bae bedah-bedah masantren baheulana. Tapi dina kahirupan akur, daharna akur, pakena akur, kahirupan segala rupana akur, malah mah proposal terus bae ka ditu ka pamarentah leuwih jahat ieu mah tibatan calon nu kos ieu mah. Eueuh nu sieun ka kiai eta. Malah nonggengan ka kiai eta. Aya kiai liwat tak kiai eta. Nu sieun lantaran akur di urang. Numantak jeung tu Abdul Qadir innaka ibariyatin kasiratis siba anjeun hirup di daratan anu loba satogala. Sing hade hirup urang teh nungguan maot. Sakumaha dulur urang, tatangga urang, abah urang, emak urang, karuhun urang geus maot ente ge bakal pararae. Kudu inget si hade. Jadikeunlah mauizah jelema-jelema nu geus tari heula. Deuleu kahirupan Firaun japae ragap dada urang aing si akur jeung Firaun teh. Tingali kibar siso paehnya neraka aing kos kitu teh teu. Deuleu Soeharto sakitu sugihna Soeharto masuk 10 besar dunia Soeharto mah. Lain leutik-leutik harta Soeharto mah deretan 10 dunia salah sahijina Soeharto sugih jasa Soeharto mah. Lain 7 turunan deui 40 turunan moal beak hartana paeh saeulah. Lamun Soeharto bae presiden paeh RT mah modal geus. Modal RT mah tong eta geus. Pasti jadi. Tah paeh bae kabeh jadikeun ku urang mau izah. Apala tataizu apakah henteu jadi mau izah sih teu bade nasehat sih. Mantakoda jelema anu geus tari heula. Oh, Soeharto sugih paeh, Ibu Tin sugih japaeh. Jadikeun ku urang teh moizo aing ge bakal paeh. Ngan sing hade. Sing hade ieu. Ku ari bagian nu solihin Kangjeng Nabi nu sakitu mulyana moal aya tandingna kamuliaan Kangjeng Nabi. Pupus Kangjeng Nabi. Ka Kangjeng Nabi mah pupus sing hade. Mun ka kiai tilar dunia minimal maot mun ka embe paeh gitu kan ai di dieu mah diceplak embe paeh ai kiai modar jadi gitu bahasa ceplak bagus kitu bae geus teu bake aturan diceplak henteu bake aturan ai di Bandung mah mun ka tai kotok lamun ka dagingna daging hayam kan bagus sareng naon tuang teh daging hayam tuh tai kotok tuh piceun kan pantes di Bandung mah kitu di urang lain. Aisyah dahar jeung naon? Jeung daging kotok. Duh, budak tuh, tai hayam piceun. Blon itu coba. Ai kataina sopan jaga tai hayam. Ai ka daging kotok eta ngeceplak memang kos kitu mah. Potongan. Tapi lestarikeun, antepkeun emang bahasa urang tah mah. Ulah dirobah-robah joreng ge lamun dirobah-robah. Lamun dirobah-robah aya nu nanya pan. Nini nuju naon? Oh, nu nanyana ustad orang Bandung. Nuju ngauah-uih dinten ranggina gitu. Jadi itu beres eta. Ieu nek ngaranna ieu jajabkeun haji ka mana ka Pondok Ageng. Atulah Pondok Ageng ka ngaran pondok gede bae. Mane Pondok Ageng. Eta salah kaprah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum jadikan ukuran Kangjeng Nabi nu mulya pupus. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i mararaot sadayana tilar dunia. Kitu keneh para ulama guru-guru urang. Cidahu maot, caringin maot dan lain-lain anyar keneh kamari Ki Gomrawi ge maot sarua bae. Urang ge bakal paeh. Urusan paehna masalah jakabeh ge bakal nu jadi masalah setelah paehna.
setelah paeh kulantaran urang mah yakin jasa bahwa sanggeus maot eta aya hisaban di jero kuburan. Di samping aya hisaban aya kanikmatan kubur di jero kubur teh. Dua nu mantak urang sok ngadoa Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niron. Jadi di jero kubur teh aya dua, hiji raudhah min riyadil jinan, nomor kedua hufrah min hufarin niron. Hiji taman surga, nomor kedua jurang neraka. Dua di jero kuburan teh. Moal pati-pati ngadoa model kitu mun di jero kubur henteu kos kitu. Sakali deui di jero kubur teh aya taman surga jeung aya jurang neraka. Mun ieu kabeh ditanya, hayang ka mana ieu urang? Pasti milihna taman surga. Tanya kana sok ngaji, ente kunaon ngaji? Hayang ka surga. Nu tilok ngaji tanya, sia ieu tilok ngaji mun pae hayang ka mana? Weuh, surga atuh. Sia nu sok salat mun ditanya hayang ka mana? Atuh aing surga. Nu tilok salat tanya coba ge. Sia tilok salat ieu mun pae hayang ka mana? Ya, surga. Pae tu tilok salat, salat mah teh urusan aing jeung pangeran. Atau tenang bae sih pangeran mah teu bubudakeun. Ngomongna ngeunaheun. Ya Allah Karim. Ya Allah ya Rabbi. Tukang judi tanya, "Aisyah percaya ieu teh bakal pae?" Percaya tuh. Ya ini Islam. Sia ieu percaya di jero kubur teh bakal aya kanikmatan kubur jeung aya siksa kubur. Percaya. Sia ieu lamun pae milih tak surga apa milih jurang neraka? Tuh ditanya tuh kos kitu mah kos surga nu sia bae. Surga nu pangeran mah Ghafur Rahim. Pinterannya napan ngadalil begon teh coba. Apa pun ditanya karang itu. Mentak aya we sahabat naros, "Ya Rasulullah, abdi bade tumaros ka Tuhan. Aya naon? Abdi mah pangbejakeun ku Tuhan. Pagawean numun abdi ngalaksanakeun bakal dibere sorga." Sakitu bae. Kanjeng Rasul ngambatkeun deui ngajawab supaya kadanieun ku halayak. Naon tadi nu ditanya. Abdi bade tumaros ka Tuhan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga. Sakitu bae abdi. Ku percayana aya sorga abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga. Sahabat ke nu sejen ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan. Geunaheun ieu. Oh, cek Kanjeng Nabi 4 perkara. Kahiji naon ya Rasulullah? Anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ke Allah sama sekali ulah aya ngamusyrik. Kadua naon ya Rasulullah? Nomor kedua watuki masalah laksanakeun salat. Nukatilu naon ya Rasulullah? Watu tiya zakah kaluarkeun zakat lamun nisab. Nukaopat naon ya Rasulullah? Watasilar rahimah tepungkeun rahim. Sakitu ya Rasulullah, sakitu. Abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti doakeun abdi. Leos bae sahabat. Cak Kanjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana deuk ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kuku mah sorga bae. 4 perkara hiji anta budallah la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah yakinkeun ulah aya pungkal pengkol percayana hiji be Allah nu ngamadaratkeun Allah nu ngamangpaatkeun Allah nu ngahirupkeun urang Allah nu ngamaotkeun urang Allah nu mere rizki Allah hiji be Allah sorga jol we nu mata batu combong kita tuh nani combong oh ingin bolongnya ini ngagunakeun kumaha babari mun bisa cokot buukna insyaallah tuh hese nama kos itu Pak sempak dukung si dipake we tanggung ku atuh hese deui geus setaneuna nu sok kumanehanana dilengkah eta mah gampang cokot hareupeun lawangna bae aju supkeun ka bong-bolong aju kumaha babacaan saya tiup ke pakai kamu mau ditoelkeun makanya set gitu
untuk bisa ditoelkeun katak ujian ada dituturkeun ge ka ditu eprak bener dilaksanakeun suke toel masya Allah manting Kang Asep aduh Kang Asep abdi masa najan dahar ge seubeuh dibalik atuh sia mah ge bogoh mah teu dahar ge ieu mah teu dahar ge seubeuh cenah abdi mah sanajan HSB ge seubeuh ngeunaheun nu jelas bogoh kanyahoan ka ku si Asep tuh combong mantep kan percaya bahwa combong boga pangaruh percaya paeh gerage paeh tajana menukis cilaka awas tak cumbang combong gitu ulah pijen tumpukeun di dieu teh bikeun ka banser teh banser ya baikeun ka nyana geus santepkeun kana sakalian ka neraka nyana mah aya dia tuh mah besok keris ieu naon ieu nang tici sokai ieu sabaraha lukna tuh itu tuh si hiji 27 boy aya ge Soekarno aja bakal boga luk 7 kieu sing ada ieu lamun dibawa ku urang aja boga musuh ketigkeun taneuh 3 kali ulah napas sambat ieu sambat ieu saya ieu si Menggarong ini ngaranna ieu percaya orang diketingkeun aya pangaruhna ieu pohara jasa percaya jasa aing maka keris ieu mah ieu ente boga percaya pangaruh keris sing hade ulah tak kos kitu teh ulah komo tamah datang ka aya gereja milu percaya ka patung percaya ka makhluk teh boga kakuatan cilaka mata Kangjeng Nabi ngajelaskeun antabudallah la tusyriku bihi syai'an sakitu kan sing hade nomor kedua watuqimus shalah sahabat nanya watuqimus shalah ya Rasulullah salat teh kapan 5 waktu mohon zuhur asar maghrib isya subuh eta salat sakikituna teu kudu salat teu kudu kumaha jang urang ceplak mah geus teu kudu teu kudu geus salat 5 waktu bae ge sorga bae geus mah urang ceplak mah geus teu kudu make salat sunah geus teu kudu jadi titaan emang tilok ieu geus 5 waktu bae geus 5 waktu salat sorga sahabat ge datang ka gede abdi ge cenah moal salat sunah doa masalah nu penting salat 5 waktu rapi salatna sesuai jeung aturanana sorga Masya Allah karim istimewa jasa nomor ka-4 nomor ka-3 waktu tiaz zakat kaluarkeun zakat urang dagang aya aturan mainna aya fakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah urang boga pare geus nisab saton urang boga lain urang mutlak aya nu fakir miskinan sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya tah nu mantep cek tadi ge Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ente teh aya fi bariyatin katsiratis siba aya di daratan nu loba sato galakna urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak sing hade teu salamet carang nu salamet ieu sato galak teh naon eta teh hiji orai nomor kedua kalajengking nomor katilu bayombong nomor kaupatna bangsa hewan-hewan anu osok nyakit nosok ngegel wah loba jasa ya di alam dunia teh asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan ibadah ka Gusti Allah salatna teu ngamusyrikeun kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus ieu sing hade loba gangguan di antarana aya orai galak aya kalajengking keun disebut orai galak naon dunia teh orai mantep cek Tuan Syekh Abdul Qadir
istagil bi taatillah, maneh kudu taat ka Gusti Allah sing hade wauhan Gusti Allah. Wala ta'rifid dunya, ulah wauhan, ulah ngawauhan dunya. Lamun maneh ngawauhan dunya berarti maneh can nyaho ka dunya. Sebab dunia eta adalah orai. Teu saeutik jelema cilaka ku orai. Teu saeutik jelema cilaka ku dunia. Boro-boro jelema anu ilmuan nu aya ilmuan ge kabelit ku orai. Kiai bae kiai sering jasa kabelit ku orai. Teu karasaheun teh ku kiai. Kabatur mangaharuan eta kiai. Goblok sia tolol pemuda, hei ulah mabok sia haram sia neraka. Bisa anda kiai? Salah eta kiai bener jasa. Hei para pemuda, si hade ulah judi, haram teh judi teh, hebat eta kiai. Salah eta kiai bener jasa. Sia kiai si hade ulah zina, bahaya sia di akhirat neraka sia. Salah eta kiai bener jasa. Dakwah fisabilillah tatejana. Jol bae aya caleg datang ka imah kiai. Waalaikumsalam. Ada negara ya. Mohon. Doana we kiai tahun ieu abdi gaduh pamaksada. Gaduh pamaksada naon? Abdi bade naik di Golkar kiai. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan negara jadi aman atuh. Mohon demi kemaslahatan umat bayi mantap jasa tiis kana hate. Kula mantap tertarik teh ieu lah jalan teu bareres bae sugan bae kula jadi DPR mah kula bisa ngabantuan jalan-jalan sekolah asana terarapi jasa kula mah asana karabat dari pemerintah mudah-mudahan teh kula bisa ngabangun insyaallah. Oh mohon kaler kidul barat timur mas beres sasalaman doa nabi kiainya guriwal baik sajuta alhamdulillah balik caleg dibuka hitung sajuta alhamdulillah fadl Allah kiai guys begitu ndek calon dua pedi datang deh. Oh jangan teh mun dua dinten deui kiai abdi mah hampura we imah malila-lila sakadar hayang manggihan kiai bae jeung doana sasalaman deui guriwal sajuta deh. Hadza min fadli rabbi. Ngadalil teh kiai disebar ka mas kamari Golkar merena sabaraha sabara di dia sabara di dia 50 apa 100 oh 50 20 oh 20 berarti variasi ya 20 50 berenya nuhun alhamdulillah ya rabbil alamin beres teu karasa eta kiai tolol nu mabok kunyana dicarekan nu zina kunyana dicarekan teu salah. Anu judi kunyana dicarekan haram sia bego haram. Ka masyarakat galak jasa pannyana ge dibere etapan haram. Masyarakat bego sia haram. Horengan nyana biang bego. Atuh eta teh haram pan sarua atuh dalilna ti Kangjeng Nabi ar-rashi wal murtasi finnar. Nu nyogok jeung nu disogok neraka. Pannyana nu ngaluarkeun nyana nu ngitung. Kiai tolol. Haramna naon bedana jeung nu mabok sarua? Haramna jeung nu zina atuh sarua pada haramna. Kunaon atuh kiai ka batur ngaharuan ai nyana malah mamenta deui. Kamari geus sajuta mun aya mah cenah tambahan deui teh teh. Aya wae teh nu kitu di dieu. Coba tunjukkeun. Debatak lamun urang nyaritakeun perang, Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perang salila hirup perang urang. Tanjerkeun agama Allah tanpa perang moal menang kajen kukumah ge Islam teh. Jak kitu cek Kangjeng Nabi.
saat kudu perang sing hade kudu make senjata jeung kekuatan. Ketika urang ningali ka baheula Kangjeng Nabi Musa perang jeung Firaun, luhur agama. Kangjeng Nabi Ibrahim perang jeung Raja Namrud, luhur agama. Kangjeng Nabi Daud perang, luhur agama. Kangjeng Nabi urang perang jeung Abu Jahal, luhur agama. Urang kuari can perang ye ngan kamari perang urang jeung penjajah, luhur Indonesia berkibar di dunia teh. Terkenal Soeharto teh di alam dunia, Soekarno teh di alam dunia teh. Istimewa Soekarno teh istimewa jasa. Oh, bendera Sangsaka Merah Putih teh dihormati Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, seluruh dunia karena perang na istimewa. Kuari mah geus eueuh perang, kuari mah aya ge perang di medan pendidikan. Perangna kuari medan pendidikan, lamun medan laga baheula perangna di lokasi kudu boga senjata, kudu boga pelor jeung kekuatan. Perang di medan pendidikan ge sarua. Senjatana lisan, pelorna ilmu, medana majelis taklim pondok pesantren. Nu mantak Kanjeng Nabi si hade lisana supaya tepat sasaranana. Ieu ulah aya riswah, ulah aya sogok-sogokan. Nu mantek kiai nu asup di partai kunaon puluya peleye ngomongna lesana ye ditembakeun mengkol duh dilempengkeun di kiai kunaon sih tadi suruh bae ngomong lah pokona asal ngejegur bae sih teu bisa lempeng tembakeun coba tembakeun bener cakanan gua janata tuh kiai masa teu beres nembakna ulah loba omong asa ngajegur bae sih. Lisana teu seukeut deuk ngomong jeung saha? Deuk ngomong jeung bupati, galak ka bupati ngomong naon suruh jeung bupati. Kamari pun geus 10 juta. Loba omong ulah segala kieu kitu ke ditambahan deui kurang mah. Atuh. Di yayasan kiai yayasan aya nu teger moal aya naon sebabna? Henteu lisana henteu mulus senjatana. Mata asah lisan teh supaya senjata can ditembak teh ampun jelema can ge urang ngomong ampun kiai ampun kuna beusi ka tembak ku kiai sieun nya lisan ulah aya kasieun ulah aya khawatir hiji be Allah ketika datang caleg dibere duitnya heuh sabaraha sia berena 1 juta nu gede kagok ka neraka aing ieu teh balikan deui cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh urang teh aya di bariyatil kasibariyatin kasiratis siba daratan loba sato galakna dunia eta adalah orai lamun ente nyaho bahwa dunia ieu orai pasti ente ge moal hayang udag-udag dunia ja dunia mah geus anggeus diatur ku Gusti Allah urang di gunung bae aya loba mah loba bae urang di daratan aya saeutik bae urang dagang aya bakal rugi mah rugi bae urang dagang modal leletik bakal untung gede mah gede bae. Urang tani geus bagus. Ai ku beurit mah teu meunang nanaon. Urang ala kadar bae tapi bagus. Ieu geus diatur ku Gusti Allah pemilikeun urang teh. Nu mah teu kudu dipikir-pikir tah bakos kitu mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Nah, ieu jelema nu ngudag-ngudag dunia hakikatna mah berarti ngudag-ngudag naon? Orai. Isuk-isuk siap mobil ngeng dek ka mana ya dek ka pasar berarti ngudag naon orai aya di dia oh, ya. apa nu di dia jadi orai kabeh wanteu orai ya Allah ya Rabbi komo tama di limbah mah waduh tama orai naga tama waduh geus parah tama tah ieu lah jelema ngudag-ngudag orai isuk sore nu diudag orai mata lobalah nu kabelit ku orai teh saeutik ge badut cilaka ku dunia orai meulit ai kitu pan meureunanan ngabangun masjid ge kudu make dunya ya Tuan Syekh ngabangun majelis kudu make dunya lunakeun oraina nah setelah ku urang beunang eta dunia tarik batak tenden oser-oseran orai moal nyatok ka urang
Kajen ku kumaha ge lantaran orang geus dibatek ku urang. Dunia geus aya di leungeun urang. Tarik. Ka masjidkeun sia ku aing. Beres masjid. Pasantrenkeun sia ku aing. Tah, beja ka pamajikanana. Neng, urang boga duit 100 juta ka masjidkeun ka abah. Wedan urang. Urang disebut wedan ku pamajikan. Sia. Ka sorga teh pamajikan edan urang. Ye, atuh aya ulah kabeh mah 50-nya, 50 ye 50 jang ka masjid atau mas pondok pesantren 50 jang urang. Hei, wedan ge cager heula. Masyaallah, encan kan mah geus atuh lain kitu mah 10 juta teh nya. 90 juta orang 10 juta ka pondok pesantren. Ka. Pikir atuh ka. Urang iki mikir. Apaan orang loba anak atuh anak pikiran atuh ya masjid pondok pesantren mah jeung kabehnya malikina ulah 10 juta atuh kakak kurang kos gitu teh urang dicarekan ku pamajikan deuk ka sorga dicarekan ku pamajikan itu sakumaha atuh 1 juta saya tiga bawa mau 1 juta bae ka saeukeun henteu lah 10 juta bae mun kakak 10 juta kudu ka jeung pegatan. Bah. Sialnya saya eta. Awe dicisoka tolol eta. Aduh. Dicisoka aya eta nu kos kitu bari ditanya KTP na urang keplak blon. Masya Allah. Tah, ieu dunia teh can lunak. Coba lamun aku rumah orang yang pemajikan, Neng. Ieu boga duit 100 juta ieu urang ka-akhiratkeun ieu urang ka masjidkeun jaker ngabangun masjid. Ka ulah di kakarak 100 juta jeung anting kula los bawa ka ditu. Ngan kula deuk Bali. Atuh beres ieu bawa kos kieu teh urang dipiara ieu kos kieu mah. Teu dipiara mah kos kieu mah teu beres diajak ka sorga na hese jasa. Tak iya kercarita bae horeganan eta dunia teh orai. Jadi lamun berangkat isuk-isuk balik sore neangan dunia ternyata horeganan neangan orai. Geus jadilah di imahna kabelit jana ku orai. Kadeleuna motor mio padahal mah eta oretan. Kadeleuna eta Avanza atawa Innova horeganan bapana oretan. Kadeleuna imah agreng horeng ore belang. Kanyawan oraina nyana tilo ka masjid padahal mah deket jasa ka masjid teu nyahoeun tihang masjid aya sabaraha eta keur kabeli ku orai ngaranna kos kitu tah batur mah azan Allahu akbar ka masjid nyana ngumbah motor urusan orai ditanya Pak Bagri biasa sia-sia Bagri waktu kali itu naon riweuh-riweuh teh sia-sia aing atuh orang ngamuk karasa jada keur dibelit ku orai eta teh ya Allah ya Rabbi tah sing hade sakumaha nu diuraykeun tadi horen urang teh hirup di daratan nu loba sato galakna orai dunia nomor kedua kalajengking ditaros tuan saya ai kalajengking gambaran naon pamarentah teh kalajengking sebab kalajengking mah nya namanya nyakitna ku tilu hiji ieu naon teh ngaranna cacapitna nomor kedua buntutna nyeureut tilunya mah jadi urang mun bagi lurah ieu kalajengking ieu sing ada sia mun aya lurah ngabiringan gajeun ngomong moal teh jauh nanyakeun SPP teh geus beres ya. Kajen kumaha ge nanyakeunna soal kos kitu bae. Eta ngaranna keur nyakit ka urang. Tanah urang. Aturan sih mengatur pemerintah we keur carita di luar aturan Islam. Teu ngeunaheun pan urang itu sawah nu urang dipelakan teu jagambrung. Ketika dipelakan rugi. Pan mayar pajak mah terus bae. Sekali mayar tak we 1 juta komo ayeuna mah naik 100%. Begitu ditagih teh ieu tah lurah teh horenganan kala camat abahna kala bupati bapak kolot kala aduh
Kiai DPR mah bayombong. Jadi ieu urang hirup teh oreganan babarengan jeung eta. Dihareup kalajengking di dieu bayombong. Masyaallah. Di dieu eta kalabang. Sing hade tah hirup urang. Mun hayang mulus cek Tuan Syekh sing hade. Singkirkeun eta orai, singkirkeun kalajengking, singkirkeun. Tah. Eta kiai nu kamari dibere 1 juta teh eta pan kena kalajengking. Teu karasa eta kiai. Huluna keur dicekelan ku kalajengking, buntutna ngacung ka luhur. Ngap-ngapan kiai. Mulai kuari bisaeun galak eta kiai nyaritakeun hukum moal. Bisaeun eta kiai dakwahna tegas moal. Emang kunaon? Panjana geus kena kalajengking. 1 juta. Ibu 50.000, nu leutik 20.000. Aya nu leutik asa mah 10.000. Asana cek kula mah jang ka neraka mah cukup sakitu ge. Lumayan teh sakitu jang ka neraka tah. Tah, isi deui. Salat bagus, zakat bagus, aya barang ditimbang teh ya. Aya kalajengkingan nyangket. Cek malaikat teu bisa ka sorga si ibu ieu mah sarwiti mah kunaon ya. Iya cenah aya kalajengkingan 10.000. Rugi jasa. Badak kula mangan sakadar matelingan. Mabok haram jelas dalilna, zina haram jelas dalilna, maling haram jelas dalilna, enas kabeh ge. Sogokan haram jelas dalilna, sakadarna jelaskeun. Teu karasa 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 horeng seuneu eta teh. Sing hade besi engke ibu di akhirat teu salamet ku sabab 10.000 ulah nyalahkeun sasara. Ulah geus mepelingan kuat. Je kiai, haji ieu kuari kumaha tuh? Jang geus kadahar pan ieu mah. Menta deui ka caleg. Habis lumayan. Jadi urang ka neraka engke pan embung kajen ku kumaha ge? Dia sedih jasa lamun nyaritakeun dina majalis. Artina sanggeusna ieu kiamat, beres kiamat, ieu diganti. Sanggeusna taneuh diganti langit, kadal talurun malaikat satahap-satahap, tahap kahiji, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai ka 7 ngelilingan urang. Geus beres urang manusia dikeliling ku malaikat, digiringkan ka mahsyar, datang ka mahsyar cek Gusti Allah, ya Jibril. Hei Jibril, coba ayeuna datangkeun ku anjeun jahanam, bukakeun tasingkapkeun jahanam. Dibukakeun ku malaikat Jibril jahanam. Urang kabehan ngeuleuh ka neraka jahanam. Jahanam teh titah ngomong, jahanam bersuara bisautin azimin, luar biasa suarana. Di sampingnya bersuara ngaletap anu luhur, luar biasa luhurna. Ditanya ku kabehan ku urangnya masyarakat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi. Nanya kabeh wahai neraka kunaon eta luhur-luhur teuing ngalentapna. Ngomong jahanam, kami gerget jasa anu jelema narima kana suapan. Aing gerget jasa ke jelema nu maksiat. Aing gerget jasa ke jelema nu kena sogokan. Teu saha lempap ku aing. Coba eta lamun geus kos kitu kumaha kira-kira urang ye, urang nya dhaif. Bo salat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kitu keneh. Aya sogokan deui 10.000. Ya Allah, geus nipas bae 10.000 gitu. Sia tuh mah nuturkeun aing. Ieu pan ieu data otentik ieu. Waktu kamari milih Golkar teh pan aing. Aing isin atuh. Teu bisa cenah mah. Ieu mah kajian kumaha ge. Aing deuk milu bae. Atuh sia ulah ka dieu deui, ka dieu aing sieun. Aing ieu bakal nuntun sia ka neraka. 10.000. Cek nini teh anak ka neraka 10.000 keur dieu 1 juta bae gila aing. Iya aneh, ya Allah ya Rabb. Jangan bawa seuneu mah lah. Kuari urang teh nu mawa seuneu teh kuari. Kula waktu ka Irak teh kapan ziarah kaki Bahlul. Kabehan, kabeh nanya ka kula, "Kiai, ieu si Bahlul kumaha ieu urang?"
tanya dongeng lah kukula didongengkan di itu di Irak didongengkan waliullah zaman eta oh kakarak paham ieu mah anekdotna doang kapanggihlannya jeung Raja Harun Ar-Rasyid kapanggih ku Raja Bahlol kula asana geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam sekian nu bener sia Bahlol ngomong teh sok sambarangan jadi ada ulin di neraka tas daun tuh maksudnya nangan sini setik mah jangan rokok kata tadi balul kali dia nu bener sia kieu pada raja kula ulin ka neraka nanya ka malaikat penjaga neraka malaikat mana neraka iya coba bentaseuna setik bae hayang ngarokok ya itu oh cek malaikat pancena neraka teh seuneu nabi rasul ngajelaskeun neraka teh seuneu diteruskeun ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu kula butuh saeutik bae ngarokok ieu teu cek malaikat teh aya teh bohong atuh rasul nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah bahlul cek malaikat ente mah penting mawa seuneu ka dieu jaseuneun neraka mah dibawa ku masing-masing jelema di duniana nyana mabok ka neraka mawa seuneu mabok di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina di duniana disogok 10.000 ka neraka